Manco, 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 manco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah haturan dulur pemirtub salam baktos kasadayana. Mugia danget ayeuna sapapawasna aya dina sehat lahir tumekaning batin. Salamina aya dina rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Danget ayeuna tepang deui sareng sim kuring pun RT Uya sejak mangdongengkeun deui anu nyanak judul Beunghar Hate Jaka Picung bagian ka-3. Oge ieu dongeng hasil karangan Kang Asep Mulyana BE mugia janten hiburan kanggo dulur pemirtub sadayana. Oge teu kendat hapunten kasadayana wireh dina carios ieu dongeng tangtosna aya nu kasebat nami karakter sareng kajantenan. Hapunten nu saageng-agengna nu salaresna mah ieu mung carios dongeng nu saestuna. Kalihna ti eta hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, share sareng komena. Oge nu teu acan subscribe mangga diantos kanggo kamajengan budaya dongeng Sunda. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Ieu dongeng waktos seri anu kadua name dugi ka Ilham nuju Patelak sareng Agus Sabaladna. Ku hal eta pisan supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu dongeng urang kawitan. Yuah manco. Woi, kunaon maneh kalang ngajedog? Sok dewek geralawan. Aya ngasaan lah teungeulan ti maneh. Ceuk Agus semu nu nangtang ka Ilham. Lain cicing lur, kuring mah can kaharti. Nah, kudu riributan kieu. Naon ari salah kuring? Alah, maneh tong loba omong. Apa dewek ge? Maneh bisa kana juru silat. Naon, maneh ngajak ka dieu datang teh rek nangtang dewek. Temal Agus bari panona ngareret ka baturna anu duaan nu geus nangkuban eleh ku encir. Nu satuluyna Agus nafsuna tamah ngagedur, untuna kekerot jeung leungeunna ti papareket geus kitu. Baturna nu tadi cicing pok nyarita. Geus bos, geus tong loba diajak ngomong jalma kitu mah. Perenan lah. Nya sok ku si laing atuh kalang ngacedog we tadi teh. Sok buru gitik tuh jalma polontong teh. Kela bos, kela. Uing balik heula nyangke ka dieu deui. Beretek. Batur Agus nu ngaran Bani lumpat muru kana motorna. Geus kitu piur we indit ninggalkeun pakalangan. Bani. Maneh rek ka mana? Kela rek laju versi beulanya ke ka dieu deui. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Agus keur mah ambek nafsu ku itu ku ieu. Katambah ku baladna ditinggalkeun, tungtungna amarah nu teu kawadahan geus kitu mah. Sabrut weh narajang ka Ilham nu teu make aturan. Agus rek nyerang ku tajongan ngarah kana dadana Ilham. Sabalikna Ilham boga kasempetan sajabati ngagiwarkeun awakna ka belah kenca. Bisa ngasupkeun panimpukna ngahanca kana puceulina Agus. Sarenteng hiat gilak plos hiu duk tobat. Runtuyan panimpuk Ilham aya kana 4 kalina keuna kana puceulina Agus. Nu ngajadikeun awakna Agus ngabangkieu nyolontot nu satuluyna namru beungeutna nyuuh kana taneuh garing. Bari ngagero nahan ka nyeri. Obat, waduh awas ya. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Di sajen tempat di kaanggangan kurang leuwih 20 meter aya sababaraha pasang panon nu nyaksian eta kajadian. Nyatana kaya lianti Pak RT jeung sababaraha urang wargana di eta tempat. Malahan katingali aya saurang lalaki kolot nu geus katingali awakna bongkok milu nyaksian kana eta ti kajadian samemehna nu katelah akiatan. Ari warga nu lainna ngarasa hariwang ka Ilham jeung encir bakal jadi korban katelengsan Agus sabaturna. Tapi sanggeus Agus sabaturna eleh kabeh ngarasa sugema sabab kakara harita aya nu wani ngalawan katelengsan Agus jeung baturna. Tapi sabalikna ari akiatan mah disaprak ningali budak ngora nu duaan datang ka masjid. Geus boga kareteg yen Ilham jeung encir lain jalma samanea tegasna jalma nu pinunjul ku elmu lahir tupengkaning batin. Alhamdulillah rabbil alamin.
RT RT ari eta budak sia anu duaannya Cek salah saurang warga nu katelah aki-atan teh nanya ka Pak RT. Mohon Pak RT, sa eta teh nya nu jangkung nama meuni ganteng kitu siga mirip De Akmal ganteng nama ti Lastaro ge abdi. Atuh cemoon jepola atuh udah wara ribut. Pan engker dibawa ka imah abdi. owat ya bawa ka imah aki nya RT Temal aki-atan nu saterusna mah ngaleos init rek balik ka imahna. Sabab manehna mah geus boga kayakinan Ilham jeung Encir pasti bakal menang dina patelakna jeung Agus sabaladna. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, sanggeus Agus menang tenggelan ti Ilham nu ngaruntuy aya kana 4 kalina, teu lila oge Agus ngorejat deui hudang nu saterusna masang kuda-kudana rek nyerang ku jurus andelana nu pamungkas menang ti guruna nyaeta Bah Jarot teh. Montong waka atoh siling euy. Dewek cadu eleh pantrang ku si laing mah. Tenggelan nu bieu mah alah cetek teu karasana naon. Kalah ketek kana ceulina ge. Kitu ceuk ucapan Agus bari sorot panona terus molotot ka Ilham dibarengan kunyam-kunyam mapatkeun ajianna. Tong takabur dulur. Hirup di dunya mah teu aya nu jago. Angguran mah geura tobat, istighfar lur. Pik. Tong dakwah hareupeun dewek sia. Hiya! Sebrut. Nu satuluy nama Agus narajang ku ajian jeung jurus pamungkasna nyaeta jurus panca braja rek ngahanca dadana Ilham. Allahu Akbar. Harita ge Ilham sarua masang kuda-kudana awakna ajeg leungeun sidakep panona peureum mantengkeun lahir jeung batina kanu kawasa. Nu saterusna Ilham mapag panarajangna Agus ditadah ku dua dampal leungeunna bari disorongkeun ka hareup. Nu saterusna kajadianna nu matak hariwang anu nempo. Hiuk geduk des 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 des. Jalik-jalik awak Agus ngajalik-jek bari muringis nahan kanyeri ku dua leungeunna. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Tapi sabalikna Ilham katingali mah masih ajeg pancek malahan terus narajang ku tenggelan kana dada Agus. Hiuk beledak jepret dengak jeprot halah sampoyong solontot bangkieung gebruk. Harita awak Agus ngagebruk bari nyepeng dadana nahan kanyeri. Hampura lur. Bongan anjeun atuh sok ayeuna rek kumaha. Aduh amboeng. Sok uing ayeuna paehan buru. Masalah paehna anjeun. Kuring teu boga hak. Kuring mah ngan saukur ngelingan ka papada jalma. Kitu ceuk Ilham anu sikapna tetep tenang boga rasa kanyaah ka Agus. Ayeuna kuring rumasa eleh euy. Temal Agus ngomongna pegat-pegat. Nu satuluyna Agus kapiuhan akibat tatu di jero awakna alatan keuna ku tenggelan Ilham. Bos, hayu urang balik. Geus kitu mah dua urang anak buah Agus nu tadi eleh ku Encir geuning geus bisa hudang deui. Nu satuluyna ngagotong Agus ditaekeun kana motor rek dibawa balik. Cik balik, awas ya mun ka dieu deui wani-wani ngaganggu katenangan warga, pengkoan daga suku teh. Ceuk Encir bari semu nu ningseunan. Nu saterusna nyampeurkeun ka Ilham. Kasampak Ilham keur diriung ku Pak RT jeung wargana. Geus kitu mah Ilham jeung Encir diaku diajak ka imah Pak RT. Kacapi deui. Manco dulur pemirtub sadayana sate acan sim kuring ngalajengkeun kana ieu acara dongeng anu sakumaha biasa bade ngabsen heula atanapi nyapa-nyapa dulur pemirtub sadayana anu parantos komen subscribe sareng like na
mangga anu kahijinya eta Neng Irma sareng Cep Agung. Neng Irma anu mantan pedagang cai kopi anu teu nganggo gula hatur punten pisan nembe disapa. Anu kaduana nyaeta Ahendra sareng Teh Nuningna sakulawargi Neng Opa sareng si Aana, Teh Neni sareng Aana di Cigado Bale Endah, Teh Tita sareng Aana, De Akmal, Tri Laksono sareng Cep Ajisna. Aduh eta duaan ieu aya wae. Anu salajengna nyaeta keluarga di Cipeuteui Bale Endah. Adaday sareng Cep Isal sareng si Nengna, Awawan sareng Teh Teni, Teh Ati sareng Cep Roni, Aa Cep Ono sareng tetehna, Teh Ai Gustini sareng Ai Bengna mangga tah jadi sapa ku Simkuring. Oge nu salajengna nyaeta keluarga Simkuring nyaeta Wa Ening sareng Wa Barjah, Atantan sareng Neng Eri, Mang Ugun sareng Bisarni sareng putrana nyaeta Dimas, Ayu sareng Aandi di Rencong Bale Endah, sareng Chandra plus si Nengna di Jelekong, Bapak Entis di Cihapit sareng Mamah Ani Cep Uloh sareng sadayana wekum sakulawargi Simkuring nu aya di Munyul Cihapit. Keluarga Ibu Emah ya, Bapak Ajid, Teh Imas sareng Angkusna, Teh Uyun sareng si Emasna, Gun Ucup Tea sareng si Nengna, Agus Komala alias Agus Cewau di Gugunungan Jelekong. Oge teu hilap ka karyawan-karyawati konveksi Teh Nengsi sareng Aherina, Kang Dian sareng Kang Omet sareng Ma Imas, oge Neng Ayu sareng Neng Rahma, oge kakulawargina Bapak Haji Nanang atanapi Haji Ari sareng Ibu Hajah Widana anu bageur tea wilujeng manco wilujeng ngadangukeun konten dongeng Sunda RT Uya. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu acara ulang lajengkeun. Yua manco. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, no ojang no onya aduh mutaya ojang mah kumaha ieu lempur. Jang nuhun pisannya. Nuhun Jang nuhun cek sakabeh warga saur manuk. Taya basa anu paling utama lintang de ucapkeun nuhun ka ojang doaannya sawangsulna kayaknya dikantun heula ku abi bade nyanak gemoan acuk di warung sakantenan wawartos ka Ceapai. Tema encir bari ngaleos nuju ka warung Ceapai rek mawa gemolan. Sawangsulna Pak Bu ku kersana Allah abdi duaan di Tanggayungan. Aduh ayeuna mah urang kabumi abdi nya ngobrol name nya se kitu ceuk Pak RT nu saterusna ngaleng ka Ilham jeung Encir. Nuju ka imah Pak RT dituturkeun ku sabagian warga nu sarua meunang kabungah dina peuting eta. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, gancangna ieu carita Ilham jeung Encir geus aya di imah Pak RT ngariung di tepas tiluan. Da warga nu liana mah sanggeus ngabagiakeun tuluy barali ka imahna sewang-sewangan. Mangga Jang, tah caihan heula hatur lumayan punten we di dieu mah teu aya nanaon teu gaduh nanaon nya. Muhun Bu, hatur nuhun. Duh punten abdi duaan tos ngarerepot. Mohon ditampi Bu, Pak. Aduh, eco. Alhamdulillah. Geus Bu, punten abdi tos ngarerepot. Aduh cok Jang tak lumayan aya lawuhna tadi perang menang ibuna keprek-keprek. Ceuk Pak RT bari ngasongkeun dahareun nu dipiringan di keleran nyaeta wajit jeung ranginang. Aduh nya empura bapak teh nya lain embung kecicingan ku idep duaan. Tadi waktu ujang gelut keamanatan ku kolot ieu lembur. Yen ujang kudu ngrerep teh mondok di imana. Kokolot pokna Pak RT nepikeun amanat ti Aki Atan tadi. Anjeunna iji toko kokolot ieu lembur nu ketelah Aki Atan. Anjeunna oge nu jadi bapak di lembur.
sekali deui bapak jeung ibu empuranya. Tapi dak terjauh pemina di dieu tah beh tonggo kalangan kedua imah. Muhun Pak teu sawios. Sami wae di mana ge. Mohon Pak, abi mah dicajuk ge teu sawios. Tema encir milu mairan karena ucapan Ilham. Is ento. Ulah jang. Bapak jeung sekabe warga dea lempur geus keutangan bode. Ku edap tuaan sewajarna bapak jeung warga melang tarima ku kehadean. Ceuk Pak RT semunu ngalimba. Ari ujang teh ca atungaran asa can saling wanokeun jeung orang teh sok senajan tadi ca apai tos ngebejaan ge tadi mah ukur seliwat da rusuh. Geus Pak, abi teh jaca nyepangkeun ngaran. Ari kacelah mah abi teh encil. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Geus kitu mah barabat we encir ngawanohkeun dirina jeung Ilham. Ditambah ku maksud jeung tujuanna maranehna jeung asal muasalna. Nu saterusna diwalon ku pangwanohna Pak RT katut bojona. Kitu paguneman Ilham jeung Pak RT katut encir ditepasna imah Pak RT. Gancangna ieu carita Ilham jeung encir geus dianterkeun ka imah kokolot eta lemur nu katelah akiatan tea. Satepina ka imah akiatan Pak RT mah terus mulang. Cenah mah isuk ge pabeberang rek nyampeurkeun deui ka imah akiatan. Oh ya lu, kah giginya iuknya hampura isawaki mah kieu geuning. Ceuk akiatan muka obrolan waktu harita. Wioski sami wae. Justru punten abdi duaan yeuh tos kumawantun ka aki. Temal Ilham semunu ajrih ningali pamor jeung wibawana akiatan. Teuing kunaon saprak Ilham paadu teuteup jeung akiatan karasa batina semu nu aya geteran aneh. Mohon Ki, Encir milu nemalan bari tungkul sabab rasa encir ge sarua pisan jeung rasa Ilham. Kowe ya lu. Kaji hilap duaan geus dicangtayungan kuno kawasa. Bisa ngarubuhkeun jalma nu sok julid ka diri batur. Nyatana si Agus jeung sabaladna. Ceuk akiatan bari nyeungeut udud daun kawungna. Geus kitu pok deui akiatan nuluykeun cacaritaan. Nah bener hidup teh nugaran Ilham. Jeung itu nugaran encir. Jeung deui hidup teh muridna Haji Kartanya di pasantren Curug Cigentalin. Akiatan maledokeun pananyana ka Ilham jeung encir. Gebeg. Ilham jeung encir meh bareng cengkat bari panonna ningali kana beungeut akiatan. Sabab ngarasa aneh bisa nyaho kana ngaran manehna jeung ngaran nu jadi guruna. Sajongjongan mah Ilham jeung encir molohok mata simeuteun. Geus kitu pok deui akiatan biantara. Geus tong aneh jalu. Perkara eta mah teh ku aki diobrolkeun. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Geus pisan Ki. Abi nu namina encir. Cah ieu Ilham. Ari aki geus kitu nu wastana akiatan. Encir nemalan nu satuluyna malik nanya ka akiatan. Ari Ilham mah katingali terus tungkul bari tetep ngarasa aya geteran dina batina. Ye nu ngaran akiatan teh lain jelema samanea. Jadi perkara mah jalu. Isaprak tadi hidup geus bisa ngarubuhkeun si Agus. Kade sing iatna sing waspada hidup duaan. Isuk jaga ningket tok terang tu aya buntutna. Maksad aki kumaha? Ceuk Ilham maledogkeun pananya bari nyangkatkeun sirahna. Mohon Ki, abdi can ngatos maksad aki. Encir meh sarua malik nanya ka akiatan. Oboeng, kajongjoanan euy.
Aki teh can bere cai-cai acan ke hidup keranan poho aki teh. Wios aki tekedang repot tadi atos tuang leut mah di bumi Pak RT. Geus ki tos walag abi mah tadi CF wajib hampir setengah keler. Mun teu isin mah rek dicanak sesana lumayan keur eta keur ngopi Klubi project. Resep lah Pak RT di dieu mah baragel ka abi teh. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Tenang, kemana nya budak teh? Sok geura bawa ka dieu eta cai jeung dahareun ih. Cek Aki Atan ngageroan ka incuna nu katelah Neng Dewi. Tekung silila aya hiji wanoja geulis pisan. Awakna jangkung sampulur ngeusi, kulitna bodas umyang. Make tiung warna kayas datang bari nangeui baki nu dieusi cai kopi jeung lalau na kulup tales ditambah ku goreng peuyeum. Datangna ka patengahan imah nu dipake ngariung ku Aki Atan jeung Ilham katut encir. Ari Ilham jeung encir ningali nu nangeui cai kopi teh, matana arolohok ningali kagelisan nu jadi incuna Aki Atan. Geus kitu pok Aki Atan nyarita deui. Ya lu itu aki ngaranna Dewi. Manehna ayeuna geus sabulan cicing di dieu maturan aki. Da kuliahna geus beres nah. Sok nya neneng wanokeun tah ka Jang Ilham. Temal Aki Atan ngajurung laku ka Dewi sasalaman ka Ilham jeung encir. Nu satuluhna Dewi sasalaman jeung encir. Abi encir neng. Abdi mah Dewi Kang, mangga disambil atuh leuteuna Kang. Tema Dewi bari nu saterusna nyolongkrong ka Ilham. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Barang patarema dua leungeun antara Ilham jeung Dewi. Terusna paadu teuteup. Ser jelebet aya rasa aneh dina jero dadana antara Ilham jeung Dewi. Nu satuluhna Dewi mah teu wani terus mencerong ka Ilham, sabalikna Ilham molohok mata simeuteun ningali kagelisan Dewi. Geus kitu pok Ilham nyarita. Abdi Ilham, Dewi, tema Dewi ponok ngajawabna saterusna undur dina eta riungan ngaleos ka rohangan tukang. Ari Ilham manehna terus tungkul sabab ngarasa era ku Aki Atan harita siga nu keur merhatikeun manehna. Ai Nyeng Dewi teh kawitna ti mana kitu ki? Ayeuna naha nuju maturan aki di dieu? Ceuk encir nanya ka Aki Atan. Moal dibejakeun perkara asamu asana Dewi mah. Nah ki ya ayeuna waktosna seep. Aki mah hanya semanco. Waktosna seep dulur. Cak urang tunah heula di handeuleum sieum mangsa datang urang sampeur deui. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun dina bagian anu kaopat. Sim kuring pun RT Uya amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.